Maslahat nu kaopatna mereskeun cara usahana ngarahasil jeung beresna henteu nipu ka baturna teu meunang silih rugikeun atawa silih gorengkeun mangka haram panipuan tawa haram sistem ijon muncul rub'ul muamalat mun dilanggar matak lepat kana haram ti soledad jalan ekonomi ngawut lima ngajaga turunan ngukuhkeun ka pamilihan jeung sinapuguh turunan asasi kamanusiaan datang hukum pernikahan diharamkeun perzinahan nafkah kaku lawargaan ngahormat kasaluan